Mantak di awak kurang teh ieu diatur ku Gusti Allah. Rahasa para aulia Allah teh geus mantep jasa. Sikeun age di awak kurang teh aya sir, ibadah lamun geus datang ka sir, sorga bagianna. Sir teh pangisi kolbu, nu matak bahasana ge asirru qairun wa qalbuhu qabsuhu. Sir eta hibran teu daekeun enslak. Sayangna adalah hate. Di mana-mana hate nu jadi sayang teh rapi, bagus, dimodif anu sakitu bagusna sir enslakna dina hate betaheun. Satungtung hate le ieu henteu diopenan ku urang sir toirun hibran di mana bae teu puguh ngalayang ka mana-mana. Bahkan urang tidak mengenal sir nu asli. Cek bahasa kuarima tidak mengenal nurani. Lantaran kolbuna ieu tak kolbuna henteu diurus ku urang. Urusan heula kolbu supaya sir bisa betaheun dina kurungna. Ternyata kolbu ge wa kolbu toirun, hate ge horenganan hiber deui sarua. Kudu diwadahan, di mana wadahna? Wa qabsuhu albinyah. Wadahna yakni kurungna atawa sayangna ieu adalah awak. Geus awakna ieu adalah kurung hate. Wayahna kudu dibagusan melalui syariat. Geus diatur ku Fathul Mu'in takrib riyad rapiha. Ternyata awake kakalayangan bae ka mana-mana, teu daek cicing di imah. Santri aya, majelis taklim aya, ngalayang, kadang-kadang ka pendopo. Ya awak belum ya awak ieu. Kadang-kadang ka ditu ka kabupaten ka gubernuran. Oh, ngalayang. Tah ieu teh kudu diwadahan awak teh. Lantaran wa binyatuhu sarwa bayato irun wa qabsuhu al-qabru. Korenganan sayang awak mah kubur. Tah lamun geus di kuburan mah moal bisa ngalayang. Geus bandi ge geus di kubur mah moal bisa ka pendopo nya. Moal segala amir moal bisa. Jadi eureunana mah engke di kubur.